punten dunungannya ka Amin teh aya nu naroskeun nya anu sok dipiralkeun kana YouTube jeung dina TikTok teh mana cenah kamari teh eureun di dinya setengah jam eureun mau motor metik mana ngaranna Pak Amin teh anu aslina dietakeun kana HP manehna kamari teh nya dietakeun saha situ sarua jeung urang saha ngaranna teh Pak Rendi urang Bandung Pak Rendi orang Bandung cenah di dinya cenah pekerjaan kana naon cenah ka urang teh aing-aingan eta jelema teh ka urang teh peguruna mah nyopan eta nu kitu teh nya aing-aingan kumaha ngan aingan kieu cek maneh teh di dinya hayang naon pasihan ku Pak Dedi cenah ieu teh anak buah Pak Dedi teh anak buah Pak Dedi cenah urang teh asa percaya asa henteu urang mah aslina apa eta urang terus kumaha atuh kitu informasi nu kitu manehna teh tah tungguan tanggal 15 cenah tanggal 15 teh berarti sabaraha minggu deui saminggu deui saminggu deui edek naon cenah hayang naon ditungguan Pak Dedi cenah pasihan sok cenah calana di pasihan cenah terus cek maneh eta cek urang teh kudu jeung duit cek urang teh kudu jeung duit ai urang masa percaya sante eta teh Pak Rendi orang Bandung nya Pak Rendi urang Bandung da ka Herim apaleun heeh wah kumaha cek urang teh anu sok konten kanu ngonten apal teu apal cenah da nyahoan da aya beredunungan kana HP batur na eunteup keun bae urang mah eta mah lamun aya milik meureun nya di pasihan rompi jeung calana jeung duit eta mah kusaha hayang motor di pasihan kitu moal kusaha ku Pak Dedi apa cek manehna cenah jeung hayang naon cenah di dinya lamun dietakeun ku Pak Dedi cenah cek Pak Dedi teh ka urang teh diobrolkeun da kana HP manehna ge kamari geus disambungkeun kamari teh dietakeun diedit lamun direkam kamari nomor sabaraha tah kira-kirana 72 anu kamari teh rekaman batur teh ditanyakeun ku urang teh 72 direkam ku batur kamari di video kayak gitu maksudna teh di video